Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi kaum dangu sadayana patepang deui sareng simkuring. Dina danget ieu simkuring sejamedar hiji dongeng sasakala cau manggala aya sikia. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula cau manggala teh kamasur minangka cau pangeunah-ngeunahna pangpunjulna ti antara sakabeh cau. Nya amis, pelem, jeung seungit melenghir. Katambah bisa asak sorangan dina tangkalna. Teu kudu hese meuyeuh model cau sejena. Nya kulantaran kitu, cau manggala teu meunang samanea di pelak jeung di dahar. Jaman harita, cau manggala khusus tuangeun Kangjeng Raja. Tong boroning semah cacah kuricakan dalah bangsa menak oge anu lain kulawedet raja mah teu meunang melak jeung ngadahar cau manggala. Cau manggala wungkul di pelak di kebon kagungan raja. Wungkul tuangeun raja saha nu ngarempak eta aturan bakal ditibanan hukuman anu berat kacida. Kacaturkeun dina hiji mangsa pangeusi nagara kaserang panyakit murus. Kolot budak, awewe lalaki, sakur nu katerap, taya nu manggapulia. Karasa sore paeh peuting, karasa isuk paeh beurang. Eta teh nyaan. Dukun lepus paraji sakti taya nu mampuh ngungkulan. Ubar jeung jampe pamake taya nu metu. Ngan kulawedet raja anu salamet teh sarehat jarag jagbay atuh basa para gegeden laporan yen pangeusi nagri gempar ku panyakit murus. Raja malik teu suka. Para gegeden diseuk-seukan pajar mere laporan palsu. Bakat ku nafsu-nafsuna raja, sakur gegeden nu laporan diasupkeun ka penjara. Sabab dianggap ngahianat jeung ngawiwirang wibawa raja. Mun nya ge rakyat gempar kakeunaan panyakit, meureun kami oge kudu katepaan. Kitu pamadegan raja. Ku ayana eta kajadian, sakabeh pangeusi nagri taya nu wani betus. Kanyeri jeung kapeurih maranehna disaridem bae ku sorangan. Panyakit beuki mahabu, nu maot beuki loba. Barang kaayaan geus parna pisan, torojol aya hiji resi. Ngahaja lugai ti patapaanna lantaran teu tega ningali kaweluratan rahayat. Dawuhan resi. Diubareun panyakit murus teh nyaeta cau manggala. Rahayat atoh. Nya atoh teu atoh dibere piubareun teh. Atoh ku ayana pituduh. Teu atohna sabab pada apal apan cau manggala mah teu meunang didahar ku rahayat. Lamun aya nu wani-wani ngarempak hukuman pati bagianana. Tapi teu burung rea nu nekat, ceuk maranehna. Ke panyakit murus urang teh paeh, dahar cau manggala sarua paeh, pati-pati paeh oge. Teu panasaran ari geus diikhtiaran mah, hayu batur, urang ngaranna cau manggala piubareun. Der cau manggala kagungan raja teh diranjah ku sarerea am di dalahar. Nya bae mati. Panyakit murus dadak sagala cager. Barang ka emper-emper ka karaton, yen pelak cau aya nu ngaranjah raja teu kinten werakna. Laju marentah sangkan nyarek nu jadi ulon-ulona. Kaula nu tanggung jawab. Kaula sayaga narima hukuman ti raja. Sang resi gancang nyerenkeun diri kagulang-gulang bisi putusan raja meubet meulit ka rahayat nu teu tuah teu dosa. Putusan raja resi ditibanan hukuman gantung di kebon cau.
Samemeh nyawa kaula paragat kaula hayang nyarita heula ka Balarea. Resi ngasungkeun panuhun samemeh logojo nalikeun tambang. Cik, ngomongkeun naon paminta anjeun teh? Raja ngidinan. Bari ngarawuk keusik terus diawurkeun ka lebah dapuran cau. Resi sasauran. Ti mimiti poe ieu cau manggala lain ngan hungkul dahareun raja, tapi kum kadaharan Balarea. Balah raja mah moal beukieun kajaba lamun salin jinis jadi cocodot. Tamat kasauran resi, sakedet netra raja sakulawarga salin jinis jadi cocodot. Hiber ting keleper bari ricit di sarada. Ari sang resi teu kanyahoan ngiles duka ka mana. Ti harita cau manggala jadi loba sikian, tapi tetep pada mikaresep keasup ku cocodot tea. Atuh hasiatna anger bisa dipake ngubaran panyakit murus. Tah kitu para wargi kaum dangu sadayana, sasakala cau manggala teh jadi sikian. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.